Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun mitra-mitra kaum dangu sadayana, alhamdulillah kalayan kudratillahi robbi qadar tinu maha kawasa urang sadayana tiasa ditepang dangu kendei sareng sim kuring kang tile dina acara carita Sunda tanapi dongeng Sunda. Urang nuluykeun hanca carita anu katunda masih dina judul awewe kajajaden, anu mana ieu carita teh hasil buah karya tanapi karangan Amburos ti Palihan Bandung. Kasugri para wargi dina jujutan hanca carita anu katunda pedaran kang tile kasapih kuwanci dina mangsa medarkeun kaayaan di bumi nama anah anu mana kiwari nuju ngarariung nyata nabah ukim Pak RT Oding Sarkum sareng anu sejena, anu mana Sarkum nuju nyaritakeun asal usulna tiasa pendak sareng Nyi Sawitri alias si Kelong Bodas eta hanca teh. Kumaha atuh mitra lajenganana ieu carita sumangga langkung paos nama urang sami-sami Bandungan deui ku sadayana. Jadi kitu lalakon hirup ujang teh. Ceuk Bah Ukim bari ungut-ungutan. Sedengkeun anu sejen kabeh ngabarandungan. Leres abah kitu lalakon hirup abdi teh. Tasat terusna lamun ditanya kuring soal munjung jeung henteu nya ayeuna ku kuring rek dijawab kalayan jujur. Lamun kuring dituding munjung kuring teh teu rumasa. Tapi lamun kuring kawin ka saurang awewe anu ngaran Nyi Sawitri, kuring oge moal mungkir lantaran bener pisan sarta kuring rumasa. Tapi daek soteh kawin ka manehna alatan kuring teu nyaho saha anu sabenerna. Sabab lamun kuring nyaho eta awewe jero-jeroana siluman kelong, amit-amit bararaid teuing kudu daek kawin ka manehna. Tah kitu anu sabenerna mah. Cenah eta lamun aya jelema anu teu percaya kana caritaan kuring, pek we tanyakeun ka Jang Panji jeung si Oding. Datang tu geus nyaho lantaran geus ngadenge sacara langsung kana sakabeh lalakon ti si Aki. Tah kitu abah keterangan ti kuring teh. Kitu ceuk Sarkum nyaritana daria pisan. Samalah bari pepeta mere keterangan anu sajelas-jelasna lamun dirina teu rumasa munjung. Ngadenge keterangan kitu Abah Ukim jeung anu sakura raya di dinya ungut-ungutan. Tah kitu abah. Tah ayeuna giliran kuring rek tumanya ka abah jeung anu sakura raya di dieu. Nah lamun kitu kuring tadi anggap munjung atawa kumaha? Cing sok punten abah mangga dijawab. Tanya Sarkum bari neuteup ka Abah Ukim anu keur saregep ngabandungan.
Nya ari ceuk nurutkeun Abah mah. Henteu. Lantaran naon? Lantaran lamun munjung mah tangtu samemehna kudu aya niat. Saterusna dijalankeun. Contohna kawas munjung ka gunung ngadon menta-menta harta banda ka siluman. Walon Mbah Ukim nya lamun ceuk numutkeun dirina memang sarkum teu munjung. Nya kitu Abah. Tapi da abdi mah teu rumasa munjung ka gunung sarta teu menta harta banda ka siluman. Samalah lamun ayeuna abdi kasebut jadi jelema beunghar, eta sakabeh oge ladang usaha sorangan. Kawasna sakumna urang lembur oge sakabehna nyaraksian kumaha usaha kuring dina sapopoena. Nya teu sirikna mah unggal poe indit isuk balik sore. Aya kalana nepi ka sok balik tengah peuting. Estuning hulu dijieun suku, suku dijieun hulu. Kuring teh tisuk suruk tidungdung teh sanyana. Kuring terus usaha ti hot-hat lantaran kuring boga niat anu kuat. Hayang gancang bisa ngaronjatkeun kahirupan sangkan kuring teu ngalaman deui dihina jeung dicacampah ku papada jalma. Bisi hayang nyaho mah sararea. Nyeri eta teh Abah, nyeri hate kuring teh. Ku ayana kitu kuring usaha sakuat tanaga. Ngarobah jalan kahirupan sangkan anak kuring anu dua mah Jang Panji jeung Nyi Sari teu ngalaman kasangsaraan kawas kuring baheula. Sarkum nyaritana daria pisan bruk-brak ka sararea. Anu memang bener kasaksian ku sararea. Lamun dina sapopoena sarkum estuning getol pisan ngajalankeun usaha. Ngadenge caritaan kitu pok odi ngomong. Nya memang bener kitu pisan anu kasaksian ku kuring oge. Lamun si sarkum sobat kuring memang getol pisan dina ngajalankeun usaha. Jadi lamun disebut munjung teh asa mustahil. Sabab ari jalma nu kasebut munjung mah meureun geus teu kudu hese capek. Ngajalankeun usaha. Paribasana ukur usaha sahayuna oge tangtu duit bakal daratang ku sorangan. Lantaran aya nu ngiriman ku siluman. Tapi da ari si sarkum mah memang kasaksian ku sararea. Usaha teh sakitu pakpik-pakna. Ceuk Oding bari ngareret ka sarkum. Sok sanajan ayeuna teu pati akur, tapi Oding teu boga hate goreng samalah daek nyarita mere kasaksian anu sajujurna. Bener dina hal eta mah kuring oge nyaksian. Lamun Jang Sarkum memang getol jeung pinter dina ngajalankeun usaha sapopoena. Matak teu heran lamun ayeuna kaala hasilna. Jadi lamun kitu mah lain beunghar alatan kawin kasiluman kelong meureun. Eta mah ngan kaparengan we jalana kudu kitu mimitina. Da anu mere rejeki mah anging pangeran anu maha kawasa. Ceuk Palebe anu tita disaregep ngabandungan. Laras kitu Palebe. Kuring ayeuna dikersakon jadi jelema beunghar eta mah kersana pangeran. Samalah kuring wani lamun kudu kedal sumpah sakali oge. Kuring mah teu pernah ngucapkeun menta rejeki ka siluman. Walon sarkum nyaritana tandes tur daria. Panon rutret kanu sakuraraya di dinya nu harita keur saregep ngabarandungan. Nya lamun diruntut tina sakabeh lalakon ujang anu geus di Bandungan. Kacindekana memang ujang teh teu munjung lamun kitu mah. Laras dah memang teu munjung abdi mah Abah. Samalah anu aya kuring teh geus katipu jeung kabobodo ku si Aki Saroni. Coba we bayangkeun ku sararea. Salila 10 tahun leuwih kuring hirup sagulung sagalang jeung siluman. Ti mimiti ngobrol, dahar, sare. Sok rabayangkeun ku sararea. Unggal peuting kuring teh ngagugulung saurang awewe geulis katingalina. Padahal anu sabenerna manehna teh siluman. Siluman anu jahat. Sarta wujudna pikasieun. Kawasna saenggeus aya kajadian ieu. Kuring teh geus moal payu deui ka awewe sabab pasti bakal nelah. Jadi si sarkum sesa siluman. Tah kitu ceuk palarea teh meureun. Tapi sok sanajan kitu teu nanaon kuring mah. Caritaan naon bae anu bakal kadenge. Ku kuring rek ditarima ku hati anu ikhlas.
Ceuk Sarkum hatena geus ikhlas rek narima naon bae caritaan goreng ti batur. Tah lamun kitu mah ayeuna jelas Tete Lajang Sarkum teh memang bener teu munjung. Abah nyarita kitu dumasar kana lalakon anu cikeneh dipedar sarta kasaksian ku sarareha. Jadi ngeunaan pasoalan ieu ayeuna mah geus rengse bae nepi ka dieu. Mbah Ukim nyieun hiji kacendekan dumasar kana lalakon anu bieu geus dipedar. Keur kitu ambu uneh anu ti tadi ngabandungan pok ngomong. Jang Sarkum lalakon ujang anu cikeneh dipedar ku ambu geus kadenge. Sarta sakabehna geus kaharti. Jadi ayeuna ieu kajadian teh awal mulana mah alatan kalakuan si Abah ka ujang baheula. Anu memang bener si Abah teh estuning kejemjeng teleng sakumaha anu dicaritakeun ku ujang. Tah kulantaran kitu ambu salaku anu jadi pamajikana. Ayeuna rek menta dihampura anu sagede-gedena ka ujang. Nya minangka ngawakilan si Abah anu ayeuna geus eueuh di kieuna. Tah kitu nah kira-kirana ujang daek ngahampura kana sakabeh kalakuan si Abah. Tanya ambu uneh bari neuteup ka Sarkum. Ditanya kitu pok Sarkum ngawalon. Ambu syukur sarta nuhun pisan ayeuna ambu salaku anu janten bojona tos ngendalkeun menta dihampura. Tina sagala kalakuan Mbah Ijon. Sarta ku abdi oge tangtu sakabehna dihampura kalayan ikhlas. Ya lamun kitu mah nuhun atuh Jang Sarkum. Geus ti ayeuna kahareup mah ambu rek menta sangkan ulah ngungkit-ungkit deui masalah anu geus kaliwat. Sabab kalakuan si Abah teh salaku mitoha. Estuning kacida goreng pisan sarta eueuh pulunganeun. Ya mangga ambu. Ti sareut ayeuna mah abdi moal rek ngungkit-ngungkit kana eta pasoalan. Geus bae urang kubur sarta ulah dikali deui. Walon Sarkum nya tujuan kana pamenta ambu uneh. Nya kitu bener ujang ambu satuju. Nuhun ambu, tapi sawangsulna abdi oge saja nyuhunkeun dihapunten ka salira ambu. Kitu deui ka Nyi Sarah. Nya ku alatan pasoalan abdi jeung si Sawitri siluman kelong. Nyi Sarah anu teu duah teu dosa jadi kababawa. Samalama ampir-ampiran nyelakakeun kana nyawana. Nya kulantaran kitu ayeuna akang rek menta dihampura ka Nyai. Tah kitu cik akang bere jawaban ha Nyai rek kahampura atawa moal. Ceuk Sarkum bari ngareret ka Nyi Sarah anu keur diuk deukeut indungna. Tangtu Kang Sarkum, abdi ngahampura kana sakabehna. Kitu deui akang kudu ngahampura ka abdi sakulawarga. Jadi geus teu sareut ayeuna mah urang silih bebaskeun tina kasalahan masing-masing. Walon Nyi Sarah tandas narima kana pamenta Sarkum. Sarta Nyi Sarah ridho jeung ikhlas ngahampura kana sakabeh kasalahan Sarkum. Nuhun Nyai geus daek ngahampura ka akang. Tah ayeuna meungpeung kasaksian ku sararea. Kuring oge rek menta dihampura ka maneh oding. Sok sanajan urang teh kamari mah geus teu akur sarta kuring geus teu ngaku sobat. Tapi tetela geuning manehna masih keneh ngaku sobat ka kuring. Samalah karasa pisan kabelana. Lantaran geus daek ngagogotong kuring nyorang lalampahan anu sakitu jauhna. Tah ku sabab kitu kuring nganuhunkeun kana kabelaan Jon. Ti leuletik maneh geus jadi sobat kuring sarta geus pada apal kana sifat masing-masing. Tah ti saret ayeuna kahareup samalah nepi ka iraha bae. Tetep anjeun oding teh sobat kuring. Anu tangtu moal aya duana pikeun kuring. Ceuk Sarkum bari neuteup ka oding panon cari nakdak inget kana kahadian oding sobatna. Anu tiba heula teu weleh aya ngabelaan manehna. Ngadenge caritaan kitu oding unggeug srok nyampeurkeun ka Sarkum duanana silih pelong. Saterusna dua sobat silih rangkul itu ieu sarua nembrakeun menta dihampura. Hampura kuring oge Sarkum. Oding sarua kuring oge. Nya teu sareut ayeuna kahareup urang neruskeun deui sosobatan cara baheula. Satuju. Walon oding bari seuri. Geus kitu gancang ngaleupaskeun rangkulana. Gek deui diuk di tempatna anu tadi. Nyaksian kajadian sarupa kitu, sakur anu araya di dinya ngarasa bunga.
Lantaran sararea ayeuna geus silih kedalkeun menta dihampura sarata silih bebaskeun tina kasalahan masing-masing. Ngarah taya deui ganjelan ka hareupna. Tah kitu geus beres ayeuna urusan teh. Sararea geus akur deui samala pasoalan siluman oge geus rengse. Terus terang kuring teh bungah pisan nyaksian kajadian kieu mah. Ceuk Pak RT anu ti tadi ukur ngabandungan nyereng seuri. Atena bungah jeung lugina sabab sagala pasoalan geus nepi kana waktuna mah rengse kalayan hade. Acan rengse kabeh Pak RT lantaran aya sarupa deui. Daon jang Sarkum? Kuring can menta dihampura ka balarea. Anu salila ieu geus milu riweuh ku pasoalan siluman anu geus jelas ngaganggu kana kahirupan balarea. Lantaran salila ieu teu ngarasa tentrem alatan diudag-udag ku kasieun. Nya memang bener kitu. Ujang perlu menta dihampura ka hareupeun balarea. Samalah Ujang oge rek dipenta tanggung jawabna lantaran di lembur teh nyata loba jalma anu geus jadi korban. Itu deui domba. Tah dumasar kana hal eta, Ujang tangtu kudu tanggung jawab. Nya eta mah kumaha bae carana mah tangtu kudu direngsekeun we pokona mah sahade-adena. Lantaran lamun henteu kula warga korban kitu deui anu boga domba maranehna pasti bakal ngadakwa. Tah kitu jang Sarkum. Ceuk Pak RT nyaritana dari pisan menta ka Sarkum sangkan tanggung jawab. Heug Pak RT kuring tangturek tanggung jawab kana hal eta. Tapi sigana moal waka ayeuna lantaran kuring keur gering ieu teh. Tatu kuring acan cager jadi kuring menta heula waktu pikeun mulihkeun awak. Tangke lamun kuring geus cager deui, sakabeh pasoalan ku kuring tangturek dibereskeun sagancangna. Tah kitu we ti kuring mah. Sarkum mungkas sakabeh caritana. Nya sanggeus kitu mah prung sarareang ngobrol ngaler ngidul ngulon ngetan teu puguh juntrungna. Tapi saterusna mah balik deui kana ngobrolkeun pasoalan siluman. Teu karasa mangsa alam harita beuki peuting, di luareun imah geus sepi jempling. Sebagian pangeus lembur anu saware harita geus sarareti beradi pependek ku sora jangkrik, gaang jeung cari cangkas anu reang di sarada patembalan. Angin leutik ngahiliwir ngoyagkeun tatangkalan, dangdaunan pating arulang katebak angin anu sumilir. Di kajauhan kadenge hawar-hawar sora anjing ngagogog, kawasna keur ngagogogan jalma anu keur ngaliwat. Kocapkeun deui Sarkum jeung anu sejena. Anu harita keur ngarobrol di imah. Beuki peuting teh kalah beuki parogot kawas anu taya bosen. Terus silih tempa samalah sakapeung kadenge sareuseurean. Itu ieu medarkeun pangalaman hirupna sewang-sewangan. Ninca kana wanci jam 11 peuting. Anu ngarobrol kakara lekasan. Saterusna bring sararea baralik ka imahna masing-masing. Kasugri para wargi urang kocapkeun isukna kirawanci haneut moyan. Mbah Ukim jeung Jang Usman incuna dibarengan ku Pak RT daratang deui nepungan Sarkum jeung Jang Panji. Lantaran poe eta Mbah Ukim oge rek mulang ka lemburna, da puguh geus lila teuing aya di dinya. Sarkum jeung Jang Panji kacida pisan nganuhunkeun kana jasana Mbah Ukim. Sabab lamun teu dibantuan ku Mbah Ukim mah can tangtu Jang Panji baris bisa ngarengsekeun pasoalan siluman ku sorangan.
Rung atuh ngarobrol heula sakedeung, teu sakum halila Bah Ukim jeung Jang Usman terus amitan ka sararea. Samemehna indi teu poho Sarkum harita mahanan duit anu cukup gede keur Abah Ukim jeung incuna. Nya geus kitu mah terus cungcong sasalaman. Anu saterusna Bah Ukim jeung Jang Usman mulang ka lemburna dijajabkeun ku si Kemed pagawena Sarkum kana mobil. Da puguh karunya ari kudu nikreuh lempang malantaran lemburna cukup jauh. Sanggeus Bah Ukim eueuh, Pak RT oge harita terus amitan lantaran boga urusan anu sejen. Kasugri para wargi. Sajigna Bah Ukim jeung Pak RT baralik. Harita Sarkum sakula warga terus ngariung di tengah imah. Sarkum nyarande kana bilik sirahna karasa lieur, dadana karasa nyeri jeung eungap, atuh di jero anu diakibatkeun ku siluman kelong can cager pisan. Nya terus kujang Panji diubaran deui ku racikan ubar tina dang-daunan garing pamere Aki Sahroni. Reup Sarkum peureum maksudna mah hayang leureuh, tapi kakara oge reup di luareun imah ngadadak ngadenge sora jalma anu recok ngaromong. Ae nah saha di luar teh Jang? Eta jalma recok ngaromong nah rek ka mana cenah Jang cing tempo ka ditu? Ceuk Sarkum nitah ka anakna. Mangga Pak. Walon Jang Panji rek nangtung, tapi bareng jeung kitu kaburu pok di luar aya sora lalaki ngagorobok nitah kaluar ka Sarkum. "Sarkum, gancang keluar sia kurang ajar!" Ceuk anu di luar. Ngadenge kitu pugu atuh Sarkum sakula warga reuwas. Nya terus atuh silih reret bakat ku kaget. Sedengkeun Titin terus ngabretek ka kamar sabab ngadenge anakna Jang Iman anu keur sare gogoaran ceurik sigana orok teu reuwaseun. Buru kaluar sate Sarkum sesakelong. Kitu ceuk anu di luar harita nitah ka Sarkum sangkan buru-buru kaluar. Sorana bedas mata kreuwas samalah terus kadenge recok pating gorobok patembalan jeung anu sejena. Sakabehna nitah sangkan Sarkum geura kaluar. Sarkum! Keluar woi, keluar! Manusa sesakelong sia. Nah aya naon cenah ieu teh? Bet ngadon pating gorobok. Ceuk Sarkum red ka si Ojay red deui ka anakna. Wah moal salah deui sigana mah eta si Edoy jeung anu sejena. Anu rek minta tanggung jawab ka Akang. Tak kumaha hari geus kieu Kang? Ceuk si Ojay bari neuteup ka Sarkum terus ngareret ka Maanah jeung Jang Panji. Nya bener sigana mah kitu. Tapi teu nanaonkeun wae teu kudu gugup. Sakabehna ku Akang rek disanghareupan. Walon Sarkum bari rek nguniang nangtung. Teu kedah Pak, Bapak mah antosan we di dieu. Sawios jalmi anu araya di luar ayeuna ku abdi bade di payunan. Margi apan salira Bapak teh nuju teu damang. Abdi hariwang inggis nambih repot ka salira. Ceuk Jang Panji nyarek kanu jadi bapana. Nya bener Kang, Akang mah geus teu kudu kaluar keun wae apan aya Jang Panji jeung abdi. Sarta ayeuna keneh rek ditepungan. Oh sok bae atuh ari kitu mah. Walon Sarkum. Sabot keur kitu gorobok deui aya anu nitah kaluar. Ye Sarkum! Ganjang sia kaluar montong ngajedog wae koplok. Kitu ceuk eta jalma kadengena bangun anu nafsu pisan. Mang hayu urang kaluar. Ceuk Jang Panji bari ngareret ka si Ojay. Ayo Jang. Ujang lamun rek kaluar omat kudu hati-hati dina nyarita. Lantaran jalma anu keur nafsu ulah dilawan ku nafsu deui bisi matak cilaka. Ceuk Maanah mere papatah ka si Ojay jeung ka incuna. Sumuhun mangga nini. Walon Jang Panji geus kitu terus ngaleos muru kana panto. Dituturkeun ku si Ojay. Kolotrak muka panto brai muka. Breh katempo di buruan imah aya sababaraha urang jalma anu keur ngabaradegan nangtung. Samalah aya nu mawa pakarang sagala rupa. Mana si Sarkum? Gancang eta manusa cenah kaluar. Ceuk saurang lalaki anu ngaranna teh Amran lanceukna si Uye anu harita datang ka dinya bareng jeung anu sejena. Sarta boga maksud rek ngadakwa ka Sarkum. Buru si Sarkum manusa sesakelong cenah keluar Ojay.
Ceuk si Edoy bari jeung lajag-lejeg nulak cangkeng. Keheula atuh si laing teh Sedoy. Ulah sok waka poporongos maneh teh euy. Tenang we nyaritana terus tepikeun naon anu jadi maksudna. Walon si Ojay bari mureleng ka si Edoy. Anu katempona bangun ijid ka manehna. Sok padahal manehna teh sobat anu kawilang deukeut. Alah loba bacot sia. Sok buru si Sarkum lanceuk si laing cenah kaluar. Tembal si Edoy bari molotot ka si Ojay. Ningali kitu Pok Jang Panji ngomong. Kekeke sakedap bapak-bapak. Mugia urang sadayana sing tenang heula. Da pamikir mah janten tepuguh atuh nah aya naon ieu teh. Ceuk Jang Panji bari ngajungjungkeun leungeunna ka luhur. Anu dimaksud sangkan sakur anu araya di dinya kabeh jarempe. Atuh jep sararea repeh kayaan jadi simpe. Sakabehna maralong ka Jang Panji jeung ka si Ojay. Tah pamikir marupina langkung sae. Tah ayeuna mangga carioskeun naon anu janten pamaksudan bapa-bapa sadayana teh. Wireh ayeuna sumping ka dieu mangga enggal dugikeun teu kedah asa-asa. Ceuk Jang Panji panon rutret kanu sakura raya di dinya. Ieu Jang. Kuring sararea ayeuna datang ka dieu teh sabab boga kaperluan ka Sarkum anu kacida pentingna. Ari anu jadi tujuanna sarua nya eta rek menta tanggung jawab ka Sarkum lantaran yeuh adik kuring pribadi. Si Uyeh maot alatan diserot getihna ku pamajikanna. Tah ku sabab kitu kuring anu jadi lanceukna rek menta tanggung jawab ka si Sarkum. Anu matak sok geuwat cenah kaluar. Tong cicing wae di imah ketu hadena sok sang hareupan kuring sakabeh pikeun ngabadamikeun ieu pasoalan. Kitu pok-pokana Mang Amran lan ceuk si Uyeh nepikeun pamaksudana. Yeuh sok gancang Sarkum nya kaluar. Yeuh kuring Mang Nyi Oneng ayeuna datang rek menta tanggung jawab. Sabab nasibna sarua jeung nasib Jang Uyeh anu kudu maot alatan dibinasa ku siluman kukutan si Sarkum. Rajon jadi jelema beunghar tapi ladang munjung sia koplok. Sarta tega ngawadalkeun nyawa batur. Ceuk saurang lalaki tengah tubuh anu ngaranna Mang Daroji Mang Nyi Oneng anu harita datang ka dinya. Minangka ngawakilan Maisah indung Nyi Oneng anu harita teu bisa datang ka dinya lantaran kayaan geus kolot. Bener kurang ajar manusia teh. Rajeun beunghar tapi batur anu jadi korban. Mentong ngajeredog wae buru si Sarkum tita kaluar. Bejakeun kuring kulawargana Jang Ajat ti lembur babakan ayeuna datang. Sarta boga maksud anu sarua rek menta tanggung jawab. Ceuk saurang lalaki anu ngaranna teh Mang Uca. Sarta manehna ngaku kulawargana Ajat ti lembur babakan anu sarua nasibna maot diserot getih ku siluman. Ojay, Panji. Montong ngajeredog wae euy. Kunaon sia kala ngaharulang siga anu kutoon. Gawat si Sarkum cenah kaluar. Sabar heula atuh Sedoy. Ceuk aing oge ti tadi montong waka poporongos. Sabab lamun ku cara kieu mah pating gorowok. Rek kumaha mereskeun pasoalana. Anu mantak jempe heula sabar. Sarta urang badami anu bener jeung nadeui ari maneh ngawakilan saha datang ka dieu teh ha. Dewek mah ngawakilan si Coet teuleu anu jadi sobat. Tah lamun sia Ojay, geus pasti sia mangawakilan si Sarkum. Sok padahal apan si laing oge sobat ka si Iep teh. Nah geus poho sia teh. Ceuk si Edoy bari jeung tipu pencereng ka si Ojay. Memang benar kuring oge ngaku sobat ka si Iep sarta hayang belaan. Tapi carana lain kieu euy. Adena hayu urang badami anu benar. Ganeng siah padami-padami we lah. Nya terus rek naon ari lain rek padami. Rek ngajak ribut sia teh. Tanya si Ojay nyelkeheul ka si Edoy anu kawasna hese diajak ngomong bener. Nyaksian kajadian kitu Pok Jang Panji ngomong. Tos Mang Ojay. Ulah nyarios anu bakal mancing kaributan. Para bapak sadayana anu kusim kuring dipihormat. Cariosan bapak-bapak anu nembe didugikeun ku abdi parantos kahartos maksudna. Tah ayeuna mugia sadayana tenang heula supados kayaan tiis
anu saterusna hayu urang badanten supados ieu pasoalan tiasa direngsekeun. Kitu kahayang kuring oge. Ieu pasoalan kudu gancang direngsekeun. Tapi lamun henteu si Sarkum rek dilaporkeun kanu berwajib. Lantaran jelema anu diwadalkeun ku manehna teh geus loba. Ceuk Mang Daroji nyaritana bari pepeta. Keukeuh nuding ka Sarkum ngawadalkeun. Henteu Mang, kuring mah teu rumasa ngawadalkeun jelema. Ceuk Sarkum harita nyampeurkeun kanu keur silih tempas adu carita. Kulantaran Sarkum teu bisa lamun kudu cicing ngadaguan di jero imah. Komo deui ngan saukur ngadengekeun sabab manehna sorangan anu kudu ngarengsekeun eta pasoalan. Sarta Sarkum oge teu hayang lamun seug jang panji anakna jeung si Ojai anu kudu katempuhan mereskeun pasoalan anu dijieun ku manehna. Terus atuh naon kasebutna lamun lain ngawadalkeun jelema? Da geuning nyata Nyi Oneng alo kuring teh baot. Alatan diserot getina ku siluman anu jadi pamajikan maneh Sarkum. Ceuk Mang Daroji bari neuteub seukeut ka Sarkum kitu deui anu sajena. Sakabeh harita panonna muraleng ka Sarkum bangun anu ijin. Bener Mang, kitu anu kasaksian mah. Tapi sumpah demi Allah kuring mah teu pernah ngawadalkeun saurang jalma ka siluman. Samalah diri kuring sorangan oge anu sabenerna mah jadi korban siluman ieu teh. Tah lamun teu percaya kana caritaan kuring tanyakeun bae ka Pak RT, Kabah Ukim jeung anu sajena anu geus ngadenge kana sakabeh lalakona. Walon Sarkum nyaritana dari pisan. Alah loba alesan si laing mah. Geus nyata sia teh ngawadalkeun batur. Teu kuring mah teu nyieun alesan Amran. Jeung deui keur naon make kudu nyieun alesan. Lantaran sagala rupana oge geus nembrak sarta geus kasaksian ku sararea. Tah ayeuna ulah loba carita kanu teu puguh. Hadena sok geura caritakeun tanggung jawab naon anu rek dipeda. Tanggung jawab naon anu rek dipenta ka kuring. Terus terang kuring teh sedih sarta ngarasa handeueul ku ayana ieu kajadian. Sabab kuring sorangan oge teu miharep lantaran ayana ieu kajadian teh di luar sakanyaho kuring. Tah ku sabab kitu ayeuna kuring rek menta dihampura anu sagede-gedena ka sakabeh kulawarga korban. Nya kitu deui ka sakabeh anu geus kalungitan domba. Nya lamun aya anu rek ngajukeun tungtutan, sok tepikeun naon tungtutana. Bisi cenah kuring rek dilaporkeun ka pihak anu berwajib. Eta mah kariprak kuring geus pasrah sarta siap tanggung jawab. Ceuk Sarkum nyaritana tandes Turdarya sarta disaksian ku nu sakur araya di dinya. Menang pananya kitu Mang Amran jeung baturna sajongjongan kalah silih reret siga anu silih tanya jeung baturna. Sok atuh Amran, Mang Daroji. Nya kitu deui ka sararea meungpeung kuring ayeuna aya hareupeun, pok geura tepikeun. Ulah engke pating harewos tukangeun. Sok naon bae anu jadi tuntutan ku kuring rek dicumponan. Sarkum tumanya deui lantaran hayang geura ngadenge kana tungtutana. Keur kitu pok saurang lalaki kolot anu ngaranna Mang Uho ngomong bari melong ka Sarkum. Yang Sarkum, ya lamun bener kitu mah nu dicaritakeun ku Ujang bieu. Yen Ujang teh teu rumasa ngawadalkeun batur, sarta anu geus kajadian di luar sakanyaho Ujang, nya teu naon bikeun aki mah. Ngan bae anu jadi tungtutan aki mah ngan sarupa. Sok gantian domba aki anu baheula paeh ku siluman. Tah kitu we aki mah teu loba itu iyo. Oh, jadi aki teh ngan menta sangkan domba digantian. Bener Jang, lantaran aki mah ngan kalungitan domba, lain kalungitan nyawa kawas anu sejen. Tapi sanajan ukur domba lamun dijual mah, geus tangtu jadi duit eta teh keur bakal hirup aki. Mangga aki, domba aki ku kuring rek digantian. Tapi sabaraha hiji domba anu geus paeh ku siluman teh? Nah leuwih ti hiji? Tanya Sarkum bari melong ka si Aki. Ah, ngan ukur hiji domba aki mah. Walon si Aki ngajawab sajujurna. Nya lamun kitu mah domba aki ku kuring rek digantian. Samalah domba hiji rek diganti ku 3 domba. Kumaha lamun kitu satuju? Nya satuju atuh Jang. Dapir aku teh satuju domba hiji diganti ku 3. Samalah bunga pisan lagi teh. Sarta nganuhunkeun ka Ujang.
Walon si Aki paromana marah mai lantaran domba hiji rek diganti 3. Kumaha lamun domba abah jang sarkum? Nya harek diganti. Oh, da domba abah oge baheula pae. Samalah panheula nah harita teh. Tanya Bah Omon anu harita kanyahuan geus aya di dinya. Sami abah. Domba abah oge rek diganti domba hiji jadi 3. Samalah lain ngan saukur domba Aki Uho jeung domba abah wungkul anu rek diganti teh. Tapi domba anu sajana oge anu dilaporkeun kasebut paeh dibinasa ku siluman, sakabehna rek diganti. Tah kumaha lamun kitu? Heueuh nya syukur atuh ari kitu mah. Mitra, cageula ieu carita urang tunda heula, insyaallah kin urang lajengkeun deui. Hatur nuhun mitra kana naon rupi paratosana. Wilujeng kantun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.